Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa patepang deui patepung lawur dina bidangan warta kiwari. Mukakeun cakrawala warta kiwari edisi dinten Senen kaping 18 Februari 2018 disarangan ku simkuring Dini Anggraeni. Pamiarsa teu kenging bosen patepang deui sareng simkuring kumargi dina danget ayeuna baris ngadugikeun kaayaan sakola sareng bade ngawawancara salah sahiji siswa SMP Negeri 3 Cisurupan. Mangga supados henteu ngahalangan wanci ayeuna simkuring atos terhubung kalawan rerencangan simkuring Sarahwati anu bade ngadugikeun kaayaan sakola SMP Negeri 3 Cisurupan sareng Yopi Lestari anu bade ngawawancara salah sahiji siswa SMP Negeri 3 Cisurupan. Hatur nuhun Dini Anggraeni anu parantos masihan kasempatan kanggo simkuring ngadugikeun kaayaan sakola SMP Negeri 3 Cisurupan. Sakola SMP 3 Cisurupan nyaeta sakola hiji-hijina nu aya di Pangauban. Sakola ieu teh sakola anu lega pisan. Sakola ieu diwangun ti 15 kelas. Jabi sakola ieu oge aya sababaraha rohangan sapertos kantor perpustakaan, laboratorium, musola, UKS, jamban, kantin, sarta liana. Ngan sakitu anu tiasa kusimkuring dugikeun ngeunaan kaayaan sakola SMP Negeri 3 Cisurupan. Anu langkung tentosna deui mangga karerencangan simkuring Yopi Lestari anu bade ngawawancara salah sahiji siswa sakola SMP Negeri 3 Cisurupan. Hatur nuhun Sarahwati anu parantos masihan kasempatan simkuring kanggo ngawawancara salah sahiji siswa SMP Negeri 3 Cisurupan. Punten pada ngidi waktosna sakedap teu sawios. Mohon wios. Namina saha? Dian Ginanjar, Kelas naon? kelas 8B, Kawit alamatna ti palimana? Kampung Ciburuy, Desa Cipaganti. Hobina naon? Poli sareng futsal, Pamit cita-citana palajan teu naon? Inten polisi, Dia kantos juara? kantos. Juara naon wae? Juara umum waktu kelas 8, teras juara 2 nulis silsilah nu aya di Kabupaten Garut, Kabupaten Garut, teras juara 3 futsal. Gian kinten-kintena pamitos lulus sakola bade dilajengkeun damel atanapi bade sakola? Bade sakola, Ka sakola mana? SMK Salapan Garut. Gian nahan teu ka SMA 24 Garut padahal langkung caket. Itu sebab hoyong milari pengalaman anu langkung tebih. Tanggapan Gian SMA 24 Garut sapertos kumaha? Sekolahna sae, fasilitasna sae, sareng murid-muridna disiplin sareng kreatif. Hatur nuhun Gian kana waktosna. Pamirsa sadayana, janten Gian teh nyaeta salah sahiji siswa anu berprestasi dina atikanana, organisasina, sareng ekstrakurikulerna. Mung sakitu anu tiasa kusimkuring dugikeun, uih deui ka Dini Anggraeni anu aya di studio. Hatur nuhun karerencangan simkuring Sarahwati anu tos ngadugikeun kaayaan sakola SMP Negeri 3 Cisurupan sareng Yopi Lestari anu tos ngawawancara salah sahiji siswa SMP Negeri 3 Cisurupan. Pamiarsa sadayana, rupina mung sakitu anu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah dina manah neda dihapunten pisan. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala. Kenapa ya tiuma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, salah pamirsa. Sakola ieu teh sakola anu lega pisan. Sakola ieu kabagi sababaraha rohangan. Hatur nuhun Sarahwati. Ayo. Gan sakola atanapi bade damel. Bade dilanjutkeun sakola. Alah ini gitu. Lah
Hah?